kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda ieu dongeng para mitra karangan Koswa. Mangga urang teraskeun deui para wargi sadaya, para wargi kaum dangu. Sanggeus pamitan sakali deui Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati. Terus wae nih Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi mulang ka kamar padumukanana di kamar nomor 13. Atuh Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati gancang nutupkeun panto bari terus ditulakan ti jero. Najan Nyi Titi jeung Nyi Santi geus lila eueuh ti manehna kaluar ti kamar padumukanana, Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati tacan sare manehna masih keneh nyileuk sorangan. Bari dirina ngumar lamunan jeung sawangan utamana mah nimpleng hinaan pilampaheun manehna dina mangsa engke nu baris datang. Najan kumaha sakura rancang jeung permaksudan manehna kabeh ge kudu ngadatangkeun hasil, kabeh kudu bisa kahonta. Keur jongjon ngahuleng miraga meneng kana panto anu keketrok tari. Nyi Euis curinghat paneteupna manco ka palebah panto nu nutup pageuh gancang manehna tumanya. Saha? Abdi nen Mang Sabda. Tema ti luareun kamar jentrena keur kadenge soraki Sabda nyulusup kana ceulina. Aya naon, Mang? Euis tumanya. Aya naon-naonna bari dirina waspada taki-taki sok bisi. Sabda ngayakeun rilibutan. Keur manehna geus moal asa-asa pikeun ngalawana moarek sieun. Ngongki Sabda kadenge ngomong, "Ieu neneng Mang teh ngajajabkeun ini icih, saurna palai nepangan ka salira." "Hayang tepung jeung kuring, rek naon cenah?" "Rupina mah palai anjang sono we panginten neneng." "Saha kitu nini icih teh?" "Pada melaengal kanggo midamel pada melani dapur neneng. Purah masak, purah nyeseuh." "Sok sina asup." "Unjuk sumangga neneng." Nyi Euis muka tulak berai panto muka. Lantaran aya nu nyurungkeun ti luar breh di lawang panto katempoki Sabda jeung saurang tangtungan aki nini-nini nu geus pohara kolotna awak teh geus bongkok. "Sok ka jero nini, unjuk sumangga neneng mun pangapunten we nu kasuhun bireh nini parantos ngaganggu ka salira kaula nun." "Teu naon-naon sok diuk dirinya." "Teu Mang Sabda, mamang mah kaluar we. Tuh tuluykeun ngajaga di luar bisa aya naon-naon." "Unjuk sumangga neneng di kantun atuh yeuh. Mamang bade ieu keluar." "Jika tuh Mang, ayeuna kade mun aya Nyimas centring keling atawa Kiburak bejakeun tuh. Kuring mung diganggu kitunya." "Unjuk sumangga kumaha pemikam jeung raja ngaroris ka dieu. Sareng pun adi nyatana kiseta na keur ditampieutan ti ulah." "Ih nya kudu atuh lantaran ajan kumaha. Aranjeunna teh panu mere kabagyaan ka kuring. Cing tinggalkeun deui kuring." "Unjuk sumangga neneng." Ki Sabda harita keneh kaluar ti kamar Euis alias Nyimas Pajarwati. Langsung kaluar kebat ka teras gedong. Sejak neruskeun ngajaga dina puting harita. Sanggeus aya di jero kamar ngan tinggal paduduaan, rada lila para mitra tayan ngaremong sakemek-kemek acan. Nu tetela Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati meuni anteng mureleng mencrong sekeutna keur ka diri nini. Nu aya hareupeunana kayan si nini hayang dikanyahokeun ku diri Nyi Euis. Hayang nyaho naha saha sanjana eta si nini anu ayeuna aya hareupeunana. Tapi weleh Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati teu bisa neguh kana kaaya nu sabenerna. Dirina si nini nu keur diuk hareupeunana. Diuk bari semono ajrih bangunan nu hormat nakal. Harita Euis nyaritan, "Nini, haturan teuing wilujeng tepung jeung kuring." "Saha teh nini teh?" "Ti payu nini teh ngahaturkeun nuhun bereh tiasa laksana danget ieu tepang sareng salira Nyimas. Atuh nami mah nini teh icih katelah teh kaula nun." Tema si nini nerangkeun ngaran bari samemehna ngebrehkeun rasa kabungah nu taya wates wangna yen manehna ayeuna bisa diparengkeun bisa tepung jeung anu ngaran nyaeta Nyi Mas Pajarwati teh anu minangka mojang gaganti Nen Sukmawati di eta gedong. Nyimas Pajarwati imut leleb bangun kayung yun ku kekecapan sinini sakitu matak genah ngadengekeunana. Kuring ge bungah lantaran aya batur ngobrol ari soal padumukan
Nah di mana nini teh ayeuna Nyimas Pajarwati tumanyangeunaan asal usul sinini harita keneh haget nemalan nerangkeun hiji tempat anu sanyana mah keur rekaan manehna wungkul. Ari kawit mah ti lemur suka maju nini teh anak ieu mung nya kitu sanaos di lemur nini di suka maju hirup nini maka aya nini estuning teu aya kamajuan najan teu tiasa disebatkeun mundur oge kitu encane meureun nini duka enca duka moal hadapan kanyataan mah geus kolot sakira rempona geus nini kieu batan maju sigana makalah kaasup kana liang kubur nini teh nini mah sokana wae nyarita teh ketang keur kuring ge ngarasa bunga lantaran aya batur ngobrol moal keung teuing moal cuang cieung teuing tadi beurang nini ka dieu teh sumuhun neneng ari maksud nini pangna jauh-jauh ti lemur nini ngajujug ka ieu tempat nu sakieu jauhna bari ayeuna di lemur pas di luhur pasir narek naon nini teh kesel we aya di rorompok nyatras we ka dieu maksada bade ngiring ku maula sumuhun nini teh bade ngiring ku maula kaulanu nini teh sumuhun kitu tah maksad sareng tujuan mah teu aya sanes janten ngiring ku maula nini teh janten maksad sareng tujuan mah kitu harita para mitra sadaya atuh si nini nyarita deui jadi pokona mah nini teh bade maksad teh kitu manawi aya manfaatna kanggo nya teras di dieu maksad bade ngiring ku maula ka kersane nu ngageugeuh di dieu manawi kaanggo nini teh seja sadamel-damel we nah popolah di dapur nah nyeusehan atanapi nuliana nini sangem najan kaya nini geus peot ge gede keneh tanaga nini teh geus kolot ge tapi ari tanaga mah nini teh gede keneh teu eleh kudu ngarora teu eleh kudu masih keneh harerang mencrang mung hanya kana mah Nen Sukmawati nuju teu aya geuning nyarita si nini sanyana mah biocoh teh dipungkas ku rumahku siga nu bener-bener ngarasa hadeueul jeung hanyaka padahal hadeueul jeung hanyaka si nini lain alatan eueuh Nen Sukmawati tug manehna nepi ka teu bisa digawe ngan bae ku eueuhna Nen Sukmawati sarua jeung pamaksudan manehna nu mandiri hese kana pihasileun hese kana kahontana ini icih ngaruk ngeluk tungkul semulu bingung bari jeung terus-terusan rumahuh deui nyaksian kaya nini icih kitu daek teu daek ngadatangkeun rasa karunya oge keur diri Euis Pajarwati nu matakpok nyarita lemah lembutna keur pinuh ku handeup hadeudeuh jeung kanyaan nini ari sanyana mah nini terek digawe mantuan di dieu nya taya halanganana ngajadnya di dieu eueuh Nen Sukmawati patali anjeunna aya kaperyogian heula teu kudu leutik kate lantaran di dieu aya kuring pan minangka wawakil Nen Sukmawati salila Nen Sukmawati teu aya jadi ulah rek asa-asa atawa ragu-ragu ari nya mah rek nyebakeun raga jeung tanaga teu naon-naon jeung kuring kabeneran di dieu eueuh tukang masak eueuh tukang nyeusehan janten neneng terus hanampi ka si nini nu sakieu geus kolotna pikeun ngadamel di dieu sanaos Nen Sukmawati teu aya bener nini meunang digawe di dieu ku kuring ditarima hatur nuhun neneng katampi kanya asal kadeudeuh neneng teh ku nini bingahna keur nini teh bageur katara paroman si nini bungaheun meuni iji gimrang teh sanyana mun kudu iji gimrang teh mah iji gimrang teh para wargi sadaya nanakeun memang aya kabunga oge bunga gitu tah bakat ku bunga gitu mangga urang teraskeun tapi aya ge iji gimrang bakat ku ripuh seuting pada melan ka ditu ka dieu iji gimrang oge cenah tapi disebatkeun kana bunga oge tiasa gitu para wargi sadaya mangga urang teraskeun deui harita para wargi anu mulya si nini ngarasa bunga luar biasa bungahna bunga amarwata suta bunga kagiri-giri cek paribasana macana lir kagunturan madu kaurugan menyan putih atuh euis nyarita deui jadi nini masih kena kaduganya pikeun digawe berat barang bangsa nyeusehan atawa nyangu kantenan Nen kantenan kaduga keneh Nen moal pati-pati nini mios ka dieu sumun dongkap nepangan ka dieu upami nini teu gemleng emutan upami nini tos rarempo mah kitu kaulanun
nuhun ini kamar magis dipernahkeun lain kumang sabda parantos dipalih pengker neneng saurna teh saur den sabda eta kamar tilas nyi emeh nu ayeuna parantos muli nya bener memang urut kamar bi emeh ayeuna mah ulah asa-asa cicingan ku sinini urus sing hade bebenah sing bener ngarah nini betahnya mangga neneng mangga tu ayeuna mah dan nini nage tos rengseng ngadugikeun permaksadan parantos rengseng ngadeheus ka salira neneng ku kituna nyuhunkeun widi we nini bade ka kamar nini deui neneng nya jiga tuh si nini harita keneh pamitan terus wae kaluar ti kamarna nyi euy si nini kebat ngajugjug ka kamar pamatuhan manehanana kamar nu aya di wangunan tukang kamar urut pamatuhan bi emeh mangga sati heula gek nyi euy Pajarwati diuk deui sanggeus bieu manehna meunitkeun panto bari terus ditulakan pageuh naker leng lamunan manehna kumalayang ka mangsa-mangsa nu geus kaliwat harita teh dirina ayeuna keukeuh hayang ngulangkeun ka nyeri ka Nen Sukmawati bongan geus tega ngorbankeun diri ka Mbah Cakrasena dirina ditelasan hadena we ditulungan dijait tina kacilakaanana atuh tah harita teh malah mah ku Mbah Cakrasena teh dijait tina kacilakaan ku ayeuna dirina asa ditipu asa dibobodo tungtung nama Mbah Cakrasena melaan ka manehanana nyalametkeun diri nyi euy tugeun nepi ka manehanana bisa ngaganti kalungguhan Nen Sukmawati di imahna Nen Sukmawati ayeuna bari Nen Sukmawati mah ayeuna teh aya di alam siluman di panyara di jero panyara racun anu ngaranna Panjara Panjarangan ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso mitra kaumdang sajeroning diuk sorangan dina hatena Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati bet nyarita kieu tetep aing ngarasa panasaran kana kaayaan Bini Ici manehna datang ka dieu sigana lain ngan sakadar hayang digawe atawa butuh ku pagawean lantaran munnya mah manehna bener-bener butuh ku pagawean hayang ngababu hayang ngebubujang kunaon make datang ka dieu kunaon lain irit ka kota ieu mangado datang ka dieu bari langsung hayang tepung ngajeng Nen Sukmawati siga nu ngabogaan permaksudan nu mandiri ka Nen Sukmawati mangsa nu bakal datang ku aing kudu bisa dikanyahokeun ngeunaan kaayaan Nini Icih nu sabenerna ayeuna mah hanya ka aing poekeun keneh can bisa neguh kaayaanna Nini Icih anu sabenerna nyaan aing can bisa neguh ayeuna mah leng harita Euis Pajarwati inget ka Nen Sukmawati nu kiwari keur ditahan di Panjara Panjarangan panjara racun di alam siluman daek tu daek hatena nyarita deui rasakeun sia Sukmawati bongan sia geus loba teuing nganyerikeun batur bongan sia loba teuing ngabinasa ka sasama jalma ayeuna karasa ku sia karasa kumaha wawalesna muga-muga anjeun teu gagancangan dikaluarkeun ku Mbah Cakrasena lantaran dina hiji waktu mah aing rek babarengan jeung Nyi Titi baris ngayakeun balitungan ka diri anjeun deuleu berai dina lalembutan Euis Pajarwati nemongan dirina Nyimas Centring Keling jeung Kibura bedda daek teu daek muncul perasaan ham-ham jeung salempang sok sieun eta duaan ngolo ka Mbah Cakrasena sina ngaluarkeun Nen Sukmawati atawa bisa ngaluarkeun ku cara dibongohan dina hatena Nen Pajarwati ngagarentes deui bet salempang jeung curiga ka si Centring Keling jeung ka si Burak lantaran sakanyaho aing salila ieu si Centring Keling pohara raketna jeung Nen Sukmawati heueuh nya kitu deui ayeuna apanan si Burak geus jadi siluman akur di jeung Nen Sukmawati boa-boa manehna baris melaan ka Nen Sukmawati boa-boa manehna rek ngaluarkeun Nen Sukmawati tina panyara alam siluman bahaya mun nepi kajadian model kitu tapi aing moal rek sieun tong ngeboro ayeuna kaayaan Mbah Cakrasena bageur ka aing najan upamana geus ngewaeun ka aing geus nyahoeun kana kaayaan aing sanyana aing mah teu sieun gembleng dina hate Nyi Euis Pajarwati najan loba kahariwang jeung kasalempang tapi manehna moal rek sieun moal rek keueung
najan kumaha dirina ayeuna mageus buleun permaksudan sejamulangkeun kanyerikan Den Sukmawati bari salian ti kitu teh nu penting mah ngabasmi kabatilan jeung ngakaangkaramurkaan ngilangkeun kabiasaan nu tojaiyah jeung ajaran agama katut dari gama. Ayeuna euy sadar yen kalakuan Den Sukmawati muntang tulung ka bangsa lelemat lembut ka bangsa siluman teh pohara salahna najan manehna ayeuna bageura jeung Mbah Cakrasena tapi eta kahayang Mbah Cakrasena sorangan barisannya nama manehna ukur siasat wungkul ukur neangan jalan wungkul sangkan babari engke dina depna manehna ngayakeun balitungan ngabasmi bangsa siluman. Urang tuna heula kayan euis anu keur ngararancang ka mangsa nu baris datang. Bari kanyataan nama geuning manehna teh ngabogaan maksud nu sarua jeung ngatita katut dadarta. Ayeuna urang caturkeun ka aya Nyimas Centring Keling. Manehna mulang ti alam siluman tas nepungan Kangjeng Raja Prabu Cakrasena jeung tas ngalayad Den Sukmawati nu masih keneh dikerem di jero panyera racun. Kebat lumampah ka padumukanana ka Guha Warudoyong di Pasir Caringin. Maksudna geus giling rek neang tutunaan di Pasir Caringin. Maksudna harita paramiter rek neang Jangdarta nu kumaneh ditunda di jero guha. Sanggeus dipaling ti gedon Neng Sukmawati mun geus kapanggih Jangdarta rek diajak sosonoan diajak ka babarengan engke mun geus beres kumanehna rek dibikeun ka Den Sukmawati dianterkeun ka panjara siluman mun geus mikeun Jangdarta bari ukur pasesaan manehna kakara manehna rek ngakalan keris titisan iblis nu aya dina leungeun Nyi Euis tura rek neangan Nyi Inah nepikeun ka kapanggih kitu rarancang Nyimas Centring Keling. Sanggeus ninggalkeun alam siluman sanggeus ngalayad ka Den Sukmawati di jero panjara siluman panjara racun panjara pajarangan. Nyimas Centring Keling kumalayang bari jeung tayar reureuhna seuseurean ngajugjug ka Guha Warudoyong Pasir Caringin dina pikirna geus kasawang yen manehna bakal manggih kabagjaan nu taya papadana bakal wareg sosonoan jeung nu kasep Jangdarta. Para wargi sadaya harita Nyimas Centring Keling cicir hilan aing sugema aing barisa senang jeung bunga lantaran aing sakedeung bae bakal tepi ka padumukan aing. Jangdarta nu masih keneh lumpuh ayeuna bakal dipaksa diajak suka bunga mun ngalawan ku aing rek dipodaran. Hei Jangdarta, bagiakeun ieu kuring datang bakal nyenangkeun bakal ngabungahkeun ka diri anjeun. Beuki lila lumampahna Nyimas Centring Keling ngabeuki jauh ninggalkeun Guha Sirnaraga ngajugjug ka Guha Warudoyong Pasir Caringin malah mah moal lila deui ge kana tangtu dirina bakal cunuk ka padumukanana. Datang ka hareupeun Guha Warudoyong Pasir Caringin jerut Nyimas Centring Keling turun ti luhur gagancangan manehna asup ka jero guha lain deui ngakebegna lantaran di jero guha teh geus suwung eueuh sasaha Jangdarta nu ti heula kumanehna dituna di jero guha tetela ayeuna geus eueuh. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Wargi kaum dangu datang ka hareupeun Guha Warudoyong Pasir Caringin jerut Nyimas Centring Keling turun ti luhur. Gagancangan manehna asup ka jero guha lain deui ngakepegna. Lantaran di jero guha para mitra geus subung, eueuh sasaha Jangdarta nu ti heula. Kumanehna ditunda di jero guha tetela ayeuna geus eueuh. Kurang ajar siah be. Sia teh mantau ka mana cenah init ka mana data? Kunaon siabat eueuh deuleu kurang ajar. Nyimas Centring Keling amok-amokan beakar. Boro we geus disawang bakal manggih ka bunga. Boro geus diimplang baris manggih ka senangan. Ari pek kanyataan nama ayeuna tetela Jangdarta eueuh. Teu kasampak di dinya leungit sabot manehna init ka nageri buana lila nepungan kanu jadi lanceuk. Haok sesentak bari teu puguh nyentak kasaha amok-amok kasaha da eueuh sasaha dirinya mah. Keheul aing mah sia. Aing nafsu deuleu kurang ajar. Da
kunaon cenah aing diri aing nya kunaon ye meneh ningang gagal wae pagawean teh aduh cing ayeuna ku aing rek diteang keluar. Kalayang Nyimas Centring keling keluar ti jero guha jeleg aya di hareupeun guha. Culang cileung rurut reret panon anu seukeut siga mata heulang kutuk teh. Harita dipake ngareretan sakuriling eta tempat. Kabeh disapu ku paneuteub manehna najan ayeuna peuting, tapi panon anu seukeut beda jeung panon jelema biasa. Teu beurung ke paneuteub Nyimas Centring keling bisa kasapu kabeh. Bari jeung kanu jauh mah awas jeung sidik nganyak kitu. Najan sakuriling bungking di tempoan ge, najan sakuriling bungking anu hieum ku manehna di tempoan oge, eueuh Jang Darta henteu katempo kalangkang-kalangkangna acan lain bobohongan. Nyimas Centring keling menibadi teteh nyerang kana taneuh. Harita para mitra nepi ka euneur kayan di eta tempat keuheul amek pacampur jeung rasa kuciwa ngagolak di jero dadana Nyimas Centring keling mangsa ayeuna. Aduh, aing mana ka mana atuh sia teh Darta? Kabur sia teh, hah? Munya kabur sia teh cantangku bisa kabur deuleu. Lantaran sia dina kayan masih keneh lumpuh. Ayeuna ku aing rek diteangan di wewengkon ieu patempatan deuleu. Kalayang Nyimas Centring keling ka kalayangan. Bari panon terus mencerong ka handap tetem nempoan ka tempat anu kaliwatan ku manehna. Nuker ka kalayangan harita. Nganya kitu para mitra dirina keukeuh henteu bisa manggihan dirina anyang Jang Darta. Teu katempo ringkangna, teu katempo lumampahna. Atuh beuki amek jeung keuheuh dirina Nyimas Centring keling. Mangsa harita manehna sajeroning ka kalayangan teh bari jeung teureureuh jeung kukulutus amek-amekan. Heran ieu nabet eueuh sakitu diteangan terus-terusan ku aing, beuh. Kaya kieu mah kana tangtu Jang Darta teh anu maling. Saha nu nyaho manehna dicokot ku si Sabda terus dibawa ka Pasir Samoja sidang aja dog di kamar panunaanana bener ayeuna mah ku aing rek ditanyakeun heula ka si Sabda. Salayang harita teh lumampah Nyimas Centring keling pohara gancangna tayalian ngajugjug ka badumukan Ki Sabda nu kiwari menang tugas ngajaga kaayan gedong di Pasir Samoja. Datang harita kana teras gedong nu mangkuk di puncak Pasir Samoja. Kasampak aya Ki Sabda keur diuk sorangan di dinya. Ki Sabda memang keur ngajaga keamanan. Sok bisi aya naon-naon, sok bisi aya nu ngacookeun. Mangkaning apaan ayeuna mah? Nen Sukmawati teu aya nu ayangan Nyi Euis. Najan Nyi Euis geus aya dina asuhan Mbah Cakrasena. Bari jeung ngekeuweuk ka keristitisan iblis. Tapi pan bisa wae mun aya ributan mah. Nyi Euis kateter jajaten da ngingetkeun ye Nyi Euis mah teu ngabogaan bakal ilmu naon-naon. Ki Sabda gancang ngabagiakeun ka Nyimas Centring keling anu geus aya hareupeunana. Haturan wilujeng sumping Nyimas. Kumaha damang? Dasar siluman para wargi nyarita teu bisa ngomong awewe sagala. Nah make ngomong awewe sagala maneh sia Sabda? Biasa we. Ih, manawi teh. Atuh Nyimas deh, teu apal atuh. Aing apal ka sia-sia ge sarua jeung aing siluman. Aing ge bisa ngomong jiga lalaki. Dari siluman teh atuh segala bisa deuleu. Ya upami kitu mah atuh kumaha da mang? Sopan jeung hormatna ka Ki Sabda. Kitu nawa pantes najan dirina ngabogaan kalungguhan jadi papatih di alam siluman. Tapi apa Nyimas Centring keling teh adik kandeng Kangjeng Raja. Nya geus sapantesna mun manehna hormat jeung pohara ngajenanana. Hari Nyimas Centring keling ngalayang ngalejeg we gawena najana harita teh nya di dinya aya kursi nu kosong tapi manehna embungeun diuk kitu ge lelempangan. Reg lelempanganana eureun terus mencerong ka Ki Sabda bari pok ngomong sora menineng trewelang. Kumaha Sabda? Betah maneh di dieu atawa henteu? Kantenan we atuh betah manun. Nu mawi jisim abdi masih kena aya di dieu ge ngemutkeun ku betah tumanina. Ngomongna Ki Sabda dipungkas ku nyarengeh sagala rupa. Harita teh pantes rek betah ge lantaran di dieu mah loba parawan, loba nu geulis. Dasar sia mah tuh mata karanyang deuleu siluman mata karanyang sia mah. Ayeuna sasauran sok ka mana-mani. Bari nage jisim abdi mah teu emut kadinya betah sotenan. Pedah we ku ngemut teh kana kewajiban. Komo ayeuna apa di dieu teh teu aya sasaha emut kana kewajiban. Kitu
Ai atuh diri Nen Sukmawati apa di ditu di negara matak atuh melang lamun di tempat pada ninggalkeun teh mawi teras we jisim abdi babaca daya maksud naon-naon lintang ngalaksanakeun pancen ti Kangjeng Raja sareng ngajaga keayaan Nyimas Pajarwati alias Nyi Eus teh. Panjang lebar ngomongna Ki Sabda harita. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, Nyimas centring keling juba jebi bangun utuh percaya karena omongan Ki Sabda. Saterusna pok manehna ngomong Daryanaker bari panon mencerong seukeut ka Ki Sabda. Kuring, aya tanyakeun ka maneh Sabda. Maneh kudu dek ngajawab sajelas-jelas nanya. Unyuk sumanga Nyimas mangga. Geura kedalkeun salira Nyimas bade tumaros tina perkawis naon ka abdi. Daekeun jawabna. Nyatang tos we Nyimas unyuk sumanga. Kuring minta jawaban ti Andika sajujur-jujurna. Sabda, mun henteu mangka kuring baris ngancurkeun diri anjeun. Kuring teu sieun ku diri maneh, najan maneh analanana Kangjeng Raja Cakrasena lanceuk kuring oge. Isim abdi mah teu wararan pun teuing kumawantun ka salira teh suun. Moal bade baha bae dulu ka klanyap. Tangtos isim abdi ngestokeun, ngemutkeun sun salira teh. Tunggal keneh dunungan isim abdi. Ku kituna mangga saurkeun naon nu bade ditaroskeun. Mangga. Ki Sabda geni manigis teh sabar hayang geura meunang kajelasan ti pihak Nyimas centring keling. Narek nanyakeun soal naon humatak menis siga anu Daryanaker dines naker, menis siga anu harita teh memang hayang gancang-gancang meunang jawaban. Para wargi anu mulya, Nyimas centring keling nangtungna teh ngadeuketan kaki Sabda nepi ka antara deuna deukeut naker. Ngan teu we ari adak mah, pok Nyimas centring keling ngomong Daryanaker. Samemeh kuring tumanya ka anjeun, ari maneh nyaho henteu yen Jang Darta eueuh ti dieu? Parantos terang, mung henteu terang ka mana nama? Janten teu ayana teh sareng saha nu nyanakna. Amun anu nyanak teh mah atanapi Jang Darta dipaling pusalira kitu? Bener memang kukuring dipaling, dibawa ka guha di Warudoyong di Pasir Caringin. Ngan tadi sanggeus kami mulang ti nagara, si Darta bet eueuh. Tuh aya. Bener, tapi maneh mantong pura-pura sia. Sabab lantaran antara kami yakin yen anu maling si Darta ti guha Warudoyong teh, tangtu anjeun merenya, bener teu? Naon dasarna Nyimas nyang ti kitu ka jisim kuring. Lantaran anjeunnya ditugaskeun ku Eus pikeun nyokot Jang Darta. Hayo aku sia. Rumah santai si anjeun maling. Jang Darta di pamatuhan kami, ha? Waktosna seep.